sia kunaon? Meh, yang apa deh kah? Yang HP naon sia? Kayak ku dek pang meulikeun yang HP naon? Sia yang HP naon kehed? Pas membuka duit meuli sorangan. Ari Umi. Sia, dewek ieu loba duit. Yang HP naon sia? Kebeja ke ku dewek ke sore ka counter. Oh, dangdang ah. Bagong gelis deui aing meureun dilipan. Jiga budak deui anu. Beres ah. Dijamin anu naksir ka dewek ieu. Dasar mie batangan sih ya. Abang mus naon sia tadi? Kocak. Si anjing. Awas tak budak mun balik ka aing. Para woi. Om Beye. Aduh Om, ke Umi galak. Nyemek dan aing biar. Oh, pantesan atuh da. Umi sia mah teh baheula anu nyekel pasar saha tuh Umi sia ada geuning. Sing sabar we. Nya Om. Hayang naon di media teh? Kuat ngadat kitu Umi sia. Biasa yang cara batur yang ngomeh HP. Arek dipanggilkan tapi ngadat. Oh, yang HP tah urang ge boga HP mah bisa arek beli sok we. Dimurahkeun ka maneh mah. Mah nempuh. Nah, ngapain kieu HP Realme? Yang nagih HP iPhone cara batur. Neh, Ye, cara batur. Urang mah eueuh HP iPhone, eueuh HP nang HP kieu kabeh ge makena. Tah, ayeuna balik ka imah, bageuran ka Indonesia. Loba duit Indonesia make head, baheula teh pernah nodong jeung aing. Hayo jung balik ayeuna. Minta maaf. nah, Om. Nuhun sarana Om. Ye, eta budak sok tanya.